Waruwiya sareng diriwayatkeun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala parantos ngadawuh Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Idza kana yaumul kiamati di mana-mana parantos tiba poe kiamat yakhruju minan nari syai'un maka bakal keluar tina neraka satu makhluk ismuhu harisyun nama eta makhluk teh ngaranna harish yatawalladu minal aqrabi eta makhluk anu ngaranna haris teh dilahirkeun tina kalajengking ra'suhu ari sirahna eta haris fis sama'i sabi'ati ayana di langit anu katujuh wa dzambuhu tahtal ardi sufla sedengkeun ari buntutna eta haris aya di handapeun bumi anu paling handap jangkung berarti ieu makhluk anu ngaranna haris teh fayunadi sab'ina marratan terus ieu makhluk anu namina haris teh memanggil berseru atawa ngumumkeun sebanyak 70 kali aina man barazar rahman di mana jalma-jalma anu ngajakan bertarung dengan zat anu maha rahman wa aina man harabar rahmana mana jelema-jelema anu ngajakan perang ka Allah subhanahu wa ta'ala anu maha rahman aya kitu jelema anu ngajakan perang ka Allah aya mentak kitu oge sakira-kira nepi jelema anu wani ngajakan gelut ka Allah fayaqulu Jibril alaihi salam teras nyarios malak Jibril alaihi salam madza turidu ya haris saha anu ku anjeun dimaksud teh wahai haris muncek urang mah piraku si aya jelema anu ngajak gelut ka Allah piraku si aya jelema anu wani ngajak perang ka Allah mana pi jelemaeunana mana cirina haris fayaqulu maka nyarios eta haris teh uridu khamsatan kaula bakal neangan 5 jenis manusia hiji aina man taraka sholata di mana jelema-jelema anu wani ninggalkeun salat 2 aina man mana az-zakata di mana jelema-jelema anu embung ngaluarkeun zakat 3 wa aina man syaribal khamra di mana jelema-jelema anu selalu minum arak anu selalu pesta narkoba anu selalu mabok-mabokan wa aina man akala riba sareng di mana jalma-jalma anu selalu makan riba wa aina man yatahaddasu bihadisi dunya fil masajid sareng di mana jelema-jelema anu sok ngomongkeun perkara dunia di jero masjid hehehe mana tanu sok ngawangkong urusan dunia di jero masjid ya komo bari udud di jero masjid bakal diteangan sia ku si haris paling ngeunah panetu teh ngariung di jero masjid asa pangsolehna
baik bari ngaropi bari ararutut di jero masjid bari ngomongkeun masalah dunia komo bari ngomongkeun batur di jero masjid mah hei niasa pangsolehna teh cicing wae di jero masjid padahal cicing di jero masjid ge ari teu make ilmu mah nya kitu bakal diteangan ku si Haris. Komo nu paling sedih mah lamun keur malam takbir sabelah nyekelan udud nyekelan rokok sabelah nyekelan mik di jero masjid bari Allahu Akbar ngenyot heula udud sakenyot Allahu Akbar ngenyot deui udud ya Allah takbiran di jero masjid bari ngarokok hei adabna di mana hei ya Allah. Rek naon ieu Haris teh neangan jalma-jalma anu tara salat tara zakat anu selalu mabok selalu ngadaang riba jeung jelema-jelema anu ngawangkong di jero masjid teh rek naon fayajma'uhum fi famihi ieu makhluk anu bernama Haris teh bakal ngumpulkeun jalma-jalma nu bieu disebutan dina mulutna berarti bakal dikerekep ieu jelema teh ku Haris teh wa yarji'u bihim terus ieu Haris teh bakal kembali bakal balik deui bari mawa jelema-jelema nu tadi teh dina mulutna ka mana ila jahannam ka jero neraka jahannam na'udzu billahi minasy syaqawah na'udzu billahi minasy syaqawah na'udzu billahi minasy syaqawah na'udzu abdi sadaya nyalindung abdi sadaya nyuhunkeun perlindungan billahi ka Allah minasy syaqawati dina berbagai macam-macam kondisi kecelakaan semacam itu amin ya rabbal alamin wallahu a'lamu bissawab.